bobogohan 15 bulan jeung si Reno kurang bayaran randang ngoraan hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan ka sebelah hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ora hade rupa teras kupakan jeung banda sakuringa dada ketega nyeun surat putus cinta anas kuring kuda gade bro-broan barang bere pangaboga hampir beak desang karek ditalepak ya jangan naon bering-bering oge da kudu pasrah meureun lain jodona ngan omat we tak Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaah abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok we bogi rumah tangga sing sartit satiasa we sapertos artitkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Reno kurang bayaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ora hade rupa teras kupakan jeung banda sakuringa dada ketega nyeun surat putus cinta hanas kuring goda gade bro-broan barang bere marukan pangaboga hampir beaknya desang karek ditalepak tos takdir